Dikumahakeun atuh si Aka teh mak. Da aku si bapa mah geuning angger dianggap. Ah nya eta atuh bapa maneh mah ngan ka emak teu tarangan teteh. Emak onam dulang si tande. Ae, naha los-los ka dinya. Ini ada bapa maneh mah ka emak teh siga teu nyaah. Cik sugan ku emak nurut gerak ku emak mah. Komo mun rada diancam mah gerak mah api-api dek kabur. Nyakeun dek. Di mana bapa maneh teh ayeuna? Itu di kebun. Turun sia, lamun teu turun tangkal kalapana ku aing dibekok. Heug uing turun, tapi kawinkeun ka Dewi Lailasari. Moal turun. Moal turun. Opo? Baranah ge sarua, tuturkeun lanceuk sia. Brut. Bapak rek inggit nuturkeun barudak. Kade emak salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Amit-amit mama moal ngijing sila bengkok sembah. Iraha bapak bade angkat. Oke, sedeng deui. Ayeuna mah hayu urang gogoleran mumpung arewa barudak. Kuring rek nyobaan ngilu sayembara. Maksudna, maneh nikah hayang adi uing. Leres, boga duit henteu. Nya eta henteu. His, teu bisa atuh. Seperti nu anggeus-anggeus, memeh ngilu sayembara kudu masarkeun heula panglamar mangrupa duit emas. Kumaha lamun ngarohkeun pati? Teu bisa mayang heula ku duit emas. Kak, dibere ku uing. Kumaha da wala? Aya keneh. Teuing atuh Kak. Heueulah sok lawan aing buru. Heueuh atuh. Siap-siap heueuh ku uing ditajong sia. Aduh. Ya kan. Kumaha atuh dewala? Ieu teh balik wae kitu. Heueuh lah Kak, balik wae yuk. Heueuh nya. Dek ka mana atuh sia? Dek balik, Pak. Awas lain anak Semar weh sia bapak lain kuring teu boga kawan nganti ngaliwe. Ieu na tapak najong sirikna teu matakutna cik lempok sia abi. Laki itu. Yah, tah ngebutkeun ku maneh. Jadi seneng cewek-cewek dengan cewek kumaha. Kamu. Yeuh lawan si lain. Sok lah darkeun.
Sok lah maju deui. Dia guru. Ya, lawan Musa benar nama. Kumaha sih maneh mah? Guru lah. Sok lah, deukeun aing geus siap yeuh. Sok buru lah.